Warahmatullahi wabarakatuh. Tapangkeun nami abdi Satria ngaran. Abdi ti kelas 10 IPS 2. Jadi abdi bade nyaritakeun salah sahiji carita babad nyaeta babad Kuduk Kean Santang. Kean Santang teh nyaeta putra ti Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa mah teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktianana. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus ka Ramana. Yen dirina hoyong ningali getina sorangan, hoyong tarung ngadu jajakten tapi teu anu bisa nandinganana. Ngadangu kasawuran putaran kitu, Prabu Siliwangi gawat wae nyawuran para ahli nujum kerajaan. Menta bolongan, sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Ditanya kitu para ahli nujum, teu aya nu nembal hiji oge ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Jauh pisan eta jalma teh aya di negeri Mekah, ngaranna teh Baginda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Baginda Ali? Kanjeng Prabu alih naor. Aneh pisan samemeh ngajawab eta aki-aki geus ngaleungit duka ka mana milesna. Ti harita keneh Kean Santang teu geunah cicing. Hoyong geura sok patepung jeung jalma nu ngaranna Baginda Ali eta teh. Hoyong geura tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi sejam miang ka negeri Mekah rek nepungan Baginda Ali eta teh. Sanggeus diwidihan ku Ramana digua anjeunna angkat ti Pajajaran. Leumpang ngulon muru kalebah muran poe surup. Bubuhna jalma sakti leumpang teh napak kancang nyaeta leumpang dina kulit cai. Nyayak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka negeri Mekah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan di handapeun tanggal korma. Pok Kean Santang teh nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Baginda Ali teh?" Eta aki-aki teh saukur melong neges-neges ka nu anyar datang. Saha ujang teh pokna malah balik nanya. Kaula teh nyaeta Kean Santang ti Pulau Jawa, kaula hoyong tepung jeung Baginda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti, kaula hoyong ngadu jajaten. Gitu. Yu atuh tuturkeun aki, cek eta aki-aki ngajak ini tidinya. Kean Santang nuturkeun tapi kakara oge sababaraha lengkah. Aki-aki eta teh pok nyarita. Itu aki tinggaleun. Cing pangnyokotkeun ujang Kean Santang ngeuwat balik deui. Maksud rek manyokotkeun iteuk, ari iteuk si aki eta teh nancep dina deukeut tangkal korma. Barang eta iteuk dicabut, karasa beut pageuh Kean Santang nyambut deui beuki bedas angger bae teu kacabut. Kean Santang mapalkeun ajian nyambut deui eta iteuk sakuat tanaga aneh pisan lainna iteuk nu kacabut tapi kalasukna nu amblas kana taneuh. Kitu jeung kitu wae unggal manehna nyabut supuna kalah beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesang, itak angger keneh teu bisa kajabut. Manehna mimiti geus boga curiga yen aki-aki eta teh lain tentu jalma anu samanea. Keur kitu aki-aki eta teh aya digigireun. Kean Santang nanya, "Saha saenyana andikah teh Ki?" Cek Kean Santang semulung se. Si aki ukur seuri ditanya kitu teh. Nya kaula anu diteang ku andika teh kaula teh Baginda Ali. Ngadenge kitu rumpuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Baginda Ali. Manehna taluk sadar yen kasaktian dirina saukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedokan Baginda Ali. Kaula taluk sumanah diri hoyong guguru ka Kanjeng Baginda, ceuk Kean Santang. Tapi andika kudu ngucapkeun syahadat heula, kudu asup ka agama Islam. Walon Baginda Ali. Ti harita keneh Kean Santang asup ka agama Islam sarta terus guguru ngulik bag-bagan agama Islam di negeri Mekah. Sanggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kean Santang pamitan hoyong mulang deui ka negrina nyaeta Pajajaran. Ku Baginda Ali diwidihan kalayan dibere pancen yen Kean Santang teh kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Dua rupa barang anu dibawakeun ku Baginda Ali nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran, nyabarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari Ramana mah Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam teh. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton, ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Cek sakola mah dirinya teh anjeunna ngahiang, nyata ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna pindah rupa jadi maung. Mung sakitu anu tiasa dipikir hatur. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.